jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung ngobrolan Sunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuk. Kang. Uluh. Jeung seuneu ngagedur deui. Ai jelemana ka mana areueuh? Deh. Suluh di sisi hawu kumaha lamun ngaremet. Jadi we kahuruan, huru harapan ka sararea. Deh. Nah, kapina-pina teuing. Sigana poho ieu si Ece. Cuk. Kang. Kamana ieu jelemanya? Up. Tah. Sigana manehanana teh aya keperluan lain ieu. Padahal jeung kuring teh geus janji yen jam 6 teh kudu geus buka. Sabab kuring ngirik balanja. Ceuk manehna teh heueuh siap jam 6 buka, tapi ayeuna buktina geus jam kulit kurang dulu. Can buka keneh wae. Aya naon ieu? Hanas nu jadi pamajikan. Rek mekelan dicare ku kuring teh. Teu kedah mama margi papa bade meser ti warungna Ece Ani aya si beunteur. Tapi si beunteurna Ci Ani jeung Kang Bihona teu araraya. Tah ieu jelema teu bisa dicekal omonganna. Tapi urang ulah suudon alias ulah goreng sangka. Bah. Meureunang manehanana teh aya keperluan nu lain. Tah. Keperluanana rupa-rupa. Meureunang manehanana teh poho. Rek ngelepon da kuring ge apa? Manehanana teh teu bogaeun HP. Sakapeung sok hayang seuri lah. Rajeun manehanana teh boga HP ditembong-tembong, tapi teu bogaeun pulsa. Anu lucuna HP aya, pulsa aya, teu bisaeun ngoperasikeunana. Ieu mah aduh nu boga warung dikaseurieun ke rumah leutik tapi ketang ulah kitu. Pamali ka jelema mah ulah sok ngageunggeureukkeun. Cicing wae ya. Dunungan kamu ka mana? Teu aya gan. Apa nyaho meureunnan init-initanana? Sumuhun henteu. Bejakeun ka dunungan maneh aya kuring gitu. Nu geus janji rek balanya keun lah ayeuna mah. Ai kuring ngomong naon teh teu puguh. Ngomong jeung meja, tapi keun bae meja oge ieu teh tempat balanjaan si Ece. Keun ah isukan beurang rek ka dieu deui sugan we geus muka meureunnan. Ayeuna mah si Teh Anina jeung Kang Bihona daratang tinu kaperluan anu lain. Mangga duh jeung suluh deui rada dipareuman heula ah paur jeung panas di kanu leungeun ah. Ieu mah yo anger boga salah teh. Naon deui wae atuh riweuh teuing. Hai bobor atuh ku abdi geura ayeuna aya Kang Hampang. Lain masalah hampang, ieu mah barang spesial. Tuh. Kadaharan produk-produk di KWT kelompok wanita tani Kecamatan Situraja. Bumi ya ieu teh euy. Mi HP cenah. Akang heueuh kieu ya hai sarepoting teuing teh kabeurangan. Bongan atuh kalajonan teuing. Oh, atuh dah ah.
Eta atuh dah heuh. Maka dia ngalajo ke SMTV atuh Kang rame atuh dah ieu. Oh, jadi dewek ini teh ieu lanjut TV. Heeh. Cara naon euy tadi penting? Aya wayang Kang rame. Oh, saha dalangna? Dalang teh saha si Adi gitu. Andri, meureun. Dalang kejual. Heeh. Oh, halus teh acara teh wayang kapan SMTV masuk mintonkeun wae acara-acara kabudayaan Sunda. Heeh. Tapi kan Abi itu baru bukan dagang ieu ge balanya ge aduh ka pasar. Yang kalah ka poho ditulisanana teh ieu. Aduh. Kang mana ya? Tadi balanya anu eta. Oh iya, tuhnya Abi masuk di luar, Kang. Poho, deui sok sahabat poho. Aduh, loba nu teu kabeuli deui. Oh, balik lagi sekali beli batupan duitna ge eueuh nyi. Ada sisa Kangnya. Heueuh. Aku mau loba duit mah ieu. Ku kami mah dibeli jeung pasar-pasarna. Halus tah. Sekali aja hasil nanya beli. Si Akang. Apa Kang urang teh cita-cita mah kudu setinggi langit. Yo. Halus. Ya, urang teh sugan dijabah ku Gusti urang teh. Tina urang teh tina warung jadi ruko nya Kang. Amin. Halus nyi euy tah. Dengan kade euy. Hantu mah doa aya sujud jeung ruku teu balik. Ari si Akang atuh eta mah kewajiban Akang. Kana deui teh sakieu balanyaan teh. Teh ora Akang. Heh? Behitut sa Wah. Salah nu hitut. Barok teuing. Emang nyamun mulak kieu na saha da usah saha piraku jurig mah. Oh, itu gura. Bila aku hitut jurig. Bener jurig kajirim. Eta we geuning biasana Kang lamun anu hitut soknya kala irung berarti meureunna kaen jirimna. Heeh. Hitut teh mahal euy. Hah? Hitut teh mahal. Si Akang masuk mahal rodel make jeung mahal sagala abi mah tuh hararayang teh dibere oge. Itu gura, ya dahukeun. Juragan Anom teu bisa hitut ka rumah sakit. Beak biliar-biliar heula, berarti hitut teh mahal. Alah, mahnya Kang. Percaya wae rewek teh. Bae Akang, urang teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Darmo. Mas, ngopi. Mas sayangan ngopi. Ini sok. Aduh. Tok kira-kira si Njus mah. Nah, orang teh. Aduh. Mas nu kitu teh mah atuh. Maneh itu lamun ningali asup itu tempo batur atuh. Sarwana di jeung di. Entah sarwana atuh. Kan Mas mah maju ke dia tah. Saya rek duduk di dieu. Eta sih itu si Aden tadi nanya. Kang Mas gus ke si Aden. Njus bal belok-belok. Baleduk. Lah. Ini apa ini? Naon Mas atuh sok saambu-ambuna wae deh ah. Ini bau apa ini? Beuh. Bau naon bae lagi. Naon atuh? Ini apa ini? Tuh asep nih. Heuh. Mangga. Oh. Neng balanya. Hayong naon? Aya ieu. Waduh. Sajana ka mana ya teh? Nyai balanya nyai. Kang. Balanya naon, Cok? Aduh, masuk. Naon? Kamari nulada teh gede. Oh, nulada. Eta tah sok milih ta eta meureunna teh. Tah, Kulit Oh, eta mah kosong Kulit saya ngirim. tangki, ya, Oh, ieu mah kulit tangki tah ieu nu anyar ieu ti KWT. Anyar ngirim ya ieu teh. Barangkali Neng. mohon mang. Akang haseup. Aduh. Oh, ieu mah song-song na tuh ah. Masar naon ieu teh? Ieu we kangge di bumi. Oh iya. Sok milihan teh. Borong. Weh. Ngaborong teh da kudu ku angkot. Wah, sok Neng perjogi naon lah ke ku Akang. Leres ya teh Kang. Ieu. Sok. Sok Neng. Tapi ieu Ya kiri pik pedo. kiriwiran kieu Ya, naon. buru mumpung aya nu ngajar. Buru. Aborong si Sok Bapak. Neng lah. Tuh. Sok saseur-seurna. Kalem we kumaha. Neng, Dupi Neng teh masih jauh tah. Omahnya jauh ya? Naon deukeut eta. Ditanyakan. Aduh, tanjakan ya. Ari Neng teh tos suami teh jadi awewe tah. Ih, ari si emas kumaha da abdi mah ti kapungkur kayak istri sanes awewe. Oh iya ya lupa. Apa yang mau diomongin apa ya? Cicing dirinya mah. Geus kolot dirinya mah cicing. Manehana nu geus tua. Maneh geus tua. Rorong Rorong atuh. Rorong atuh pikir wae. Lain roro, kemudian sudah baik. Kalau kemana nih? Eta. Eta Akang ya. si Neng teh belanja naon eta? Neng. Ieu Sok Neng. Kang engke wengi nonton SMTV. Aduh hebat Weh. Ya, Cok. Masak ya wae. Sakieu we. Oh,
Jos. Ikaw ngayar kan? Celah. Jeung cus mah. Akang aya karesek nu gede Kang? Awas nu. Tadi nyanyi tadi. Yeuh. Weh. Urang-urang hitung Cek. Sakieu bae Cek? Sakitu we. Oh, heeh atuh. Kayak sebenarnya di 20 ribuan Cek. Naon wae cek, sok cek. Iya sakieu. Hayang mah Cek aja besok ngoborong deui bang air anu Tuh, neng nakir. tuh raos mah itu tuh neng tuh. Akang hasuk. Aduh. Aduh. Sabarnya tadi teh Cek. Subuhan ge balas deui. 20 ribuan. Oh, Si suruh Boris nanti an goblok, habukna. Iya, neng iya. Aduh, can aya angsulan. Neng. Eta karek kebukan can kararisan atuh kumaha ieu? Atuh. Iya sih neng. Tuh aya jos. Hah? Enggak. Nah, ada teh aya deui atuh Cek eta wungkul. Alah kumaha atuh? Oke atunya di eta dicanak angsulna. Cus. Hah? Lain eta aya cek karajal can ngarisan. Aya iya cek. Kieu we atuh Cek, wios we. Eta mah kangge kopi si Aki. Gitu. Oh iya atuh. Cocok tuh. Mas. Nah, hati balik. Hah? Dibalik. Neng, cocok itu. Eta we beda ngodok sakuna ge meuni seuseup. Neng ngomong. Tapi harus ditantun. Nuhun ya, Neng, Ye. neng. Masih singlek neng. Abi mah insun oge atos opat. Tuh, opat. Duduk. Ya, dirinya mah bobodo Si aing. eta. Hah? Susah banget deh. Si eta teh candila. Naon? Apa? Ukur proses perceraian anak. Wah, jangan nanti jadi doa itu. Jangan. Kamu tuh deh, jangan kemana-mana bicaranya toh. Ngawur. Encus, kamu itu udah tua. Bener Cus. sudah bisa. Enggak sentong wae begir tah. Dah, bisa ya batur ai manehna leuwih-leuwih. Oh. Ya. Ya. Ai manehna naon mamatahan ka batur euy. Nah, ini Mas kapan tuh? Entong Mas mah. Mas mah jelema balik. Balik sih masuk balik. Teu nyaho di dinya mah rahasiana tuh. Heeh. Pan sakala rupi ge murang. Wes. Entong kemana bae ta entong? Entong tadi orang mah pas masuk ke dionya. Pas masuk ke dio itu enggak saya bau itu, bau jubluk pisan tah. Bau. Mas so teringat Keringet naon? dulu Mas kan boga budak roai tah, budak teh. Roai. Oh, Surabaya. Beda deui atuh roai mah. Yuk Mas loba. Wah. Sing siji tah. Sing cilik Oh. digebrus kena liang tai tah. Hah? Bilang aku kalau yang tai. Bener. Budak Mas digebrus kena liang tai. Yang teh segede kilo bisa Ah. terus aing mah. Si Mas Malieur. Bener toh. Lain yang tai merenang sepiteng alias coblok. Jubluk. Oh, joblok. Jubluk tempat apa? Tempat kotoran. Ah di lombang, di pipir di lombang. Ya itu kan liang tai tuh. Ah? Teu bisa. Teu bisa. Ai liang teh mah di jeung kongpet ai eta ke joblok. Sepiteng lamun Surabaya. Masuk pusing. Pokoknya aja kadinya kak digebrus tah budak mah. Kelak Mas, aya korek minjem haseup. Aduh. Mas mah antara bawa korek tapi entoingnya. Oh ayah. Suluhna barar aseuh usum hujan mah aduh. Ayah. Heeh. Digebrus tah. terus kumaha? Mas dibawa ke Sukesmas. Oh. Bawa tak ke Puskesmas. Puskesmas. Wah, Surabaya. Teu bisa. Bisa. Dibawa kan itu budak reeng. Oh, panas. Oh, reeng. Diberi obat, Ces. Oh, dokter. Dokter, isuk-isuk siji. Soang siji. Siang. Oh, Surabaya. Alhamdulillah iyo budak Mas. Budak Mas iyo tah. Yuk, kumaha? Pan tadina reeng. Panas. Heeh. Terus? Diubaran pakai obat. Heeh. Ya, alhamdulillah. Jadi iyo. Lain ieuh mere genslek. Ah. Lain ieuh. Tiis. Hah? Tiis. Tiis maksudna. Lerep. Tiis. Wah, Surabaya. Teu bisa ieuh, ai ieuh malah mun make payung jadi ieuh. Jadi Nah, kumaha? ini kalau pakai payung itu kan antarina jadi iyo ya kan? Ah, budak tapi oke ieu. Tah ai keur dulu kitu mah Mas ngalarapkeun teh lain ieu tapi tiis alias lerep eta bahasa Sunda nu bener. Eta teh tilu pengalaman emas, Banyak. pengalaman asup naon bi teh? Budak kan yang Budak. tai tadi. Hah?
Nah, make jeung bisa 30 gitu. Ai mah maklum emak budak mas kan sok lompatan dah. Heeh. Lompat-lompat ke pepir. Heeh. Mah di tukang aya yang tai tadi. Ente dicor meureun. Entok. Aduh, Bebrus teh kadinya kumaha. tapi ayeuna sehat deui. Alhamdulillah. Syukur aya sehat deui mah. Geus sehat. Mata kudu besi bener kayak malamun nyeun coblok teh pas dicor luhurna dipager ame teh kunclung budak. Dikuncul apa itu? Hati gebrus. Oh tadi ya? Heeh. Tiga bros. Di Bakasukes mas ager tah. Alhamdulillah. Tapi eta mas urang ge boga pengalaman. Pengalaman apa toh? Pengalaman sarua, urang ge hampir jadi isi coblok. Waduh. Si coblok kumaha? Tadi juga budak mas tadi 3 bros. 3 bros hampir-hampiran. Baheula ieu urang meme dagang teh pan baheula mah urang teh sok ngalaan manuk. Oh. Burungnya manuk. Mah burung manuk. Moro. Moro. Tapi urang mah sok resep teh ngalah manuk ieu, manuk naon? Waliwis. Oh, manuk Pelipis ya. Mas ngerti mas. Mas ngerti. Wis. Ngalah manuk waliwis. Wah, cus. Tuh di ditu mah di naon? Di Darmaga. Wah, ngarebu. Oh, maya manuk teh. Tah urang baheula ngalah anu kitu. Manuk banyak toh. Banyak loba, Mas. Ngabayak ngarebu manuk. Urang ngalah manuk kitu gawe. Eta kunaon ieu na ngaranna? Dijaring. Babari lain gitu, Mas. Urang mah ngalah manuk baheula kuntit. Kan segede kuntit kitu belut. Belut talian ku tamang. Anak belut. Oh, anak belut segede kuntit kieu. Talian ku tamang alunggun lung. Da teu lila atuh, Gus. Eta belut dicapluk eta kunaon ku manuk waliwis Dibakar. Di dahar. Waduh. Balum belut leueur. Dapat ya. Mang waliwis mah kamakananana ikan. Bener. Da eta mah ya malum belut leueur dihakan eta di dahar ku manuk waliwis hiji. Meureun da leueur, terus ka handap bijil tina bawalna. Puh, Merajol. merejol. Terus kumaha Di eta? dahar deui ku manuk nu sejen. Merejol deui, di dahar deui kitu jeung kitu we. Alah. Eta manuk banyak tah. Loba eta manuk kada eta, da eta mah hampir 1000 manuk beunang kabeh cus. Oh, katiir ku tamam. Katiir. Wah, eta uing euy harita kala manuk, da eta manuk kagebahkeun manuk hibar. Kabeh. Hibar kabeh aing eta naon kana teh tambang kuat kabar keteng-teng. Talikeun ku urang teh ka tangkal kai. Eta tangkal kai da runtuh. Rungkan. Heuda manuk 1000. Ya oh gede tanaga atuh aya hibar kabeh mah Uing kompak. bingung kumaha yeuh. Talikeun ka langit, da langit teh karejut. Jangan teuing. Cek paribasana. Heeh. Nya akhirna mah talikeun ku kita nu canu cangkeng. Di sini ya? Kacang Pinggang, deh. Cangkeng sorangan. Tolikun ka dieu. Waduh. Da eta manuk hibar aing ka bawah ngapung cus. Aduh, uing awang-awang. Lain sakitu badag awak eta ku manuk Aduh, loba mah. manuk loba hibar. Sengewu. Banyak. Aduh. Heeh. Eta di luhur eta aing bingung ka handap ditinggali ka handap. Anu sensus eta ningali jelema ti luhur. Sagegede kersen. Leutik. Saking luhur. Heeh. Eta uing bingung aya di luhur aing niat tek usaha rek ka mana culang-cileung ka handap. Jaba ieu di luhur. Oh, jaba di luhur mah. Waktu sore. Akan di luhur mah warung-warung Oh, Oh, tukang parkirnya. urang eta bingung geus dieu kumaha. Untung inget ka Paraji. Raja itu apa? Oh, baheula eta Paraji mah sok Mamatahan. sok mamatahan. Bidan ya? Oh, kana cenah lamun init-initan, ulah poho kudu babawaan. Bawa naon, Mak? Naon atuh deui? Di mana? Bedog, tuh tangan di dapur. Aduh. Asap. Terus kumaha tah? Oh, cenah kudu babawaan. Oh. Seseuketan, silet atau pesetikel. Ingat ya urang teh. Maka Di rusak we pesetikel. Dibawa eta ku urang pesetikel, dikeurut tambang Mas. terus Da kumaha? eta tambang pegat, manuk kabur hibar, urang ragrag. Aduh. Ragrag kahandap di luhur langit teng. Gojubar teh urang. Kanu naon? Kenapa tuh? Asup kala jamlung tukang bajigur. Aduh. Aku bak meureun. Dikocek ku tukang bajigur. Ya, Eta urang kekelebokan di jamlung tukang bajigur dikocek. Oh, disiuk. Asup kanu gelas. Da aya nu meuli asup gelok ka uyup. Kusaha? Ku awewe geulis. Anjir. Aduh, eta urang Terus asup. kumaha tuh geus kitu? Asup ka jero beuteung nu geulis. Mun hayang apal di jero beuteung nu geulis. Nah, Pretek monyong. praktek kumaha? Sagala aya. Ada lotek ya? Aya wig up, Mas. Waduh. Wah, aya kantong, sepatu. Sagala aya tadi jero beuteung awewe. Toko ya? Lain. Beuteung nu geulis mah kitunya. Pretek sagala. Terus kumaha eta ho? Padahal teh bingung niat rek usaha rek ka mana ieu asup Ya, jero beuteung awe. Rek ka handap. Aduh, cita ieu. Aya cahaya aya liang.
urang teh turun. Mana dia teh rek balik rek usaha. Kalau yang eta Kan uliang turunnya urang teh. Ece-ecean ka handap. Ningali, waduh lewang. Rek gajelang untung loba areuy. Pas rek nyewak areuy kitu. ari teh model akar teh. Mulai akar. Oh, urang teh rek turun ka handap. Rek ka luhur aya nu nyelehel. Naon eta? Didudut teh ku urang teh. Naon? Dipelakeun jadi roai. Waduh, Nu balik. Roy itu banyak toh. Dijadi roai. Wah, ini mengaco ceritanya. Aya Roy lah ya kene. Ayo, Itu ada jenderal. tukang petani ya? Tukang petani teh ayo. Piye Mas kabare? Baik. Sae. Saya. Nah, sae gitu Mas. Cager lur. Alhamdulillah. Di ujang iya mah. Aduh, Kang Maman. Di sana duduknya. Kang Maman, Kulan. hampura oce teh iya. Aduh. Naon teh aja? Kaborangan. Kaborangan kan geus janji. Teu sawios. Heeh, Teu sawios. kaborangan. Da tadi tos balanya ti KWT tadi ya? KWT. Heeh. Anu aya di mana itu teh lah? Situ Raja. Situ Raja. Pangi jeung bumiana. Wih, kantenan we atuh. Bumiana nu gelis-gelis. Sumuhun. Itu Dan Bumia menibet itu tah. saya kena banget tuh. Ya? Orang Ambit ya. Oh gitu. Urang ambit. Mas, tadi teh Ambit. urang ambit Situ Raja. Raja. Tadi teh urang teh mas tekan dieu. Oh. Pangi jeung bumia. Iya barang nu bumia. Itu produk-produk KWT toh. Dikirimkeun. Nah, Kan aya hajakal. Naon? Pamajikan uik teu balik. Bumia teh ieu kucap kicep Akang. Hapunten ieu nitip kau di warung. Cicing sia ieu mau urusan kolot. nggak itu urusan we wadon ya. Eta KWT teh. Heeh. Kok apa? KWT itu kelompok wanita tani ya? Nya, tapi Itu eta saya tahu produknya itu. bumia mau kesalaki. Aduh, ini mah kena laki wae. Lain Ya nya. bogaeun atuh. Apa gaeun? Tentara loh. Hah? Tentara. Ih, Yo. kali cus. Ih. Teureun Mas, tiba heula. sudah Tiba ditembak heula kitu tah. wae. Sudah ditembak lah bongana. Waduh, tadi Mas dongeng-dongeng ta? Dongeng naon, Mas? Pengalaman Mas tadi. Tapi Mas buka pengalaman doi, itu Aden buka pengalaman tadi. Mas Oh, juga- ieu teh keur ngobrol pengalaman. Oh, Mas. Sok atulah heula. Are Mas depan anyaran balik di wetan ya. Mm-mm. Balik di wetan ngilu Jumatan di dia. Jumatan bayar. Nggak mau kemayar. Bayar kumaha? Pakai mayar kas ka gedong film we. Loh, itu Jumatan mah di mana-mana gitu. Oh, anu mayar. itu masuk uang itu. Itu Masuk mah lain mayar. Emang teh ngaranna teh? Kotak amal Kotak meureun. amal. Oh, sodako. Sodako. Nah, Mas Ki, sodako. Kenceng. Kenceng. Aduh, Mas husu banget. Heeh. Tapi Mas ingat, kersolat Mas ingat sendal Mas wotoh. Oh, Sendal Mas tuh beli wotoh tah. mahal. Mahal tuh. Hmm. Ingat bae tak kersolat tah Mas. Sendangit. Sundongit pas pulang na sholat ya. Hmm. Pas di bener hawa. Oh, Hawa. Longit lah senal Mas. Hawa. Oh, lain langit meureun Mas. Lain langit meureun paling oge ieu Pahili sama katukan. Pahili tuh. paling oge. Orang mana tuh si Pahili? Pahili patuker. Wah, sarua jahata si Pahili jeung Patuker sarua. Orang Sunda mah jahata. Si Pahili maling senal, si Patuker maling senal. Mas, lain pahili, lain patuker, pagentos. Ah. Tuh, udah 3 orang Sunda maling senal Mas. Pahili, Patuker, Pagentos, jahat kabeh. Contohan gracus. Lain ngaran jelema eta teh Pahili patuker teh sarua jeung paliron lamun cek urang Sunda mah. Nambah lagi peliron nih. Peliron ke sama laki-laki kabehnya nu malingna. Maling senang Mas kabeh tah. Kumaha teh? Paliron, Patuker, Tiasa di dalam Pahili. contoh ieu. Hah? Tiasa di dalam contoh. Apa? Rek ngajelaskeun ka si Mas. Apa sok? Tapi kayaknya kudu dibalik. Hah? Kudu dibalik. Oh, Ah, gampang. Kieu Pokoknya we. gitu. Kieu Mas. Nah, Ieu senal Mas. senal Mas longit tah. Ieu senal batur. Senal orang lain. Nah. Nah, kulantaran keluar ti masjid orang lain teh hilap, poho. Lupa. Make senal nu emas. Emas make senal nu batur. Aya senal Tah eta ngaranna teh Pahili. Tertukar. Ngomong dari tadi atuh. Jelas? Tapi kalau jelas. Sip. Tapi kalau gitu Mas rek poho wae ke mah. Hah? Rek poho lamun Jumatan teh mawasna butut tah. Terus Kena Mas poho wae bawasna wotoh. Dosa. Baik orang itu. lamun Teman kitu tujuh hilap. carana eta teh asup ka dosa teh mah teu bisa eta mah kepohoan. Jeung aya cai Aing mah kan. aja Mau mah. geus jadi kopi eta. Sa- Teu bisa itu kita. Can asa Kang Maman kedap deui nya. Mana tadi Mas kan pesen kopi. Eker. Kopi naon? Kopi yang karuhun itu.
Oh, karuhun. Yang dari Makassar ya? Pak Yudi. Yudi? Itu. Kopi karuhun. Apa banget si Yudi? Bener, Nyai bener. kopi karuhun itu. Kopi iya, karuhun entok makena gulana gula aren lah. Gula sirup apa sok kurang sunat sok? Gula sirup. Gula semut. Nah, Surabaya. Di Gunung Manglayang. Matak orang sebagai warga Indonesia, jadi orang teh kudu merasa bangga. Hebat oke. Kudu merasa bangga seorang warga Indonesia. Sabab naon? Yeuh Indonesia teh ku nagara batur teh nomor hiji. Naonna? Hah? Naonna? Dibandingkeun Indonesia jeung nagara batur, pintar keneh Indonesia. Baheula waktu rapat tiap negara rapat teh naon ngaranna? Ya rapat tah. Konferensi. Harita pan setiap negara teh pa unggul-unggul. Pengen lebih gitu. Oh, Pak unggul-unggul. Bener. Cek orang Amerika, wah cenah saya mah geus bisa nancepkeun bandera di tengah-tengah bulan. Cek orang Amerika. Armstrong itu pernah berangkat tuh ke bulan. Oh benar. Oh. Neil Armstrong jeung Edwin Collins. Tulekan. Menarik ya? Ditemalan ku orang Rusia. Cek orang Rusia teh, wah saya sudah bisa nembak sekian puluh kilometer tepat pada sasaran. Wah. Indonesia mah diem we. Terus lila merendah panas hati warga Indonesia. Cek orang Indonesia ditemalan aku mah. Wah saya ge bisa ngajuru tina bujur. Hah? Aneh yuk. Matak pintar orang Indonesia mah. Terus kumaha bisa Apaan dicek masing-masing. dibuktikan. Kepercayaan. Masa? Oh, mimiti orang Amerika. Amerika dibuktikannya gimana? Oh, naik Apollo 11 dulu. Oh ya, Pertama. dibuktikan ke bulan tuh. Ke bulan. Turun tina pesawat. Apollo ya. Apollo. Cep nancepkeun bendera manehna di tengah-tengah tuh di alalukur. Bulan teh apa teh sagede besek atuh bulan teh? Gede ya bener. Diukur di tengah-tengah gitu. Teu jauh. Waduh. Nah, cek orang Rusia teh tuh kan Jauh. jauh teh tepat. Meleset tuh Amerika. Impah ku orang Rusia. Buktikan. Beledug namo. Ruda. Oh, make ruda. Terus Kontrol teh da jauh atuh tinu sasaran. untuk tepatkan na eta titik anu ditentukan untuk Puluhan kilo jaraknya. Wah, nya heueuh. nah orang Indonesia. Orang Indonesia mah mawa nu hamil, rumah sakit. Berosot dibuktikan oleh semua tak Rusia dengan Amerika hadir. Wah, cenah cek orang Amerika jeung orang Rusia geuning di dinya ge cenah teu tina bujur. Lah, pila kadar ge aing mah sasenti jarakna di dinya mah puluhan kilometer. Si Gejo. Berarti Indonesia menang. Ya, atuh ya seru bae teh nya sia kene. Aya sok bandingkeun sasenti jeung kiloan meter ieu. Waduh, Naon? kopi karuhun ya? Karuhun. Luar biasa nih macam. Buatan Yudi. Yudi ya? Ngan ayeuna teh erek eta cenah aya rek geriungan Dewan Kebudayaan Sumedang hayang dikirim kopi karuhun can datang wae. Ya wis nangke eta mah engke geus heubeul. Ieu teh produk mana ya? Yudi Ti Sukasari pasti kali iki digenteng. Oh, Tanjung iya Sari, macam Genteng. mas bejem mas. Iya mah produkna teh prosesna natural lah. Natural. Bener. Ngonah bener. Bener. Ngeuna ieu ngalarek kana ieu. Aduh. Dia teh meunang kakeuheul kuring teh. kumaha? Minum lah kopi asugan laler ieu. Cok. Terus kolah naon eta? Boga kakeuheul dia teh. Pantas yang hasil eta tanen ieu. Ka Sumedang, pasar Sumedang. Ngajual naon? Aya Plewijaya. aya pare, aya alpukat rupa-rupa we. Oh, lain plewijaya mah. Dijual ka pasar Sumedang. Sumedang. Beres saritana, kuring loba duit ya ayeuna. Waduh. Mak jaman comro jatuh. Iya, mun bener loba duit ieu asaan. Tah, Naon ieu? tah ieu aya comro. Ieu comro ti Cimalaka ieu. Oh gitu? Oh. Cik. Comro. Nah, sekalian kan jeung Mas wae ya. Biji Kalau kalem. milik urang mah mata kudu daek mandi subuh. Anu jadi balik keuheul semua. non. Apaan kuring itu ditu teh dah hayang gancang balik teh. Lebih suka buru hujan. Enggak. Naik ke ojek. Apa ojek? Ojek. Di mana? Ini di pasar Sumedang. Mereka dia? Nah, lain kan angkot. Oh, yang gancang. Hayang gancang, Enggak. yang lebih gancang. Nanti Kang, ojek lah. Kayaknya ke SMTV, cina gitu. Mangga Kang, cina. Sabaraha?
30.000. Oh, dah eta mah. Tuh ditawar deui. Oh, dah ongkosna emang Keur loba duit. Loba duit. Keur loba duit. Geus jual nasi ya. Jeung hayang tereh Tatanena. nepi. Ya hayang tereh nepi. 30.000 bayar. Ngan kuring teh nepi ka dieu dilebak turun. Nanya apaan kayak sama kalau Turun gitu nah. Bayar ku kuring teh. Ngadat eta mah. saha Nu boga ojek. Kan udah perjanjian tadi 30.000 toh. make ngadak. Ngadat. Lain nggak bejan uing eulan ku aing Lain tuman kala, teh. nah aya masalahna meureunna make bisa ngadat kitu kan. Pan kieu janji teh 30.000. Dibayar ku kuring teh 15.000. Ya heeh atuh. Rek teu ngadat. Kumaha? Didinya nu salah jenderal. Nyong teu Janji sabaraha janji? 30.000. Ai mayang 15.000. rek teu ngadat kumaha tuh boro-boro tukang ojek ga. Aing ge mah buru ngamuk. Ulah ngadat kuduna mah. Nah, Apa manehanana milu? ya heeh. Kan tukang ojek itu di mana-mana juga duduknya di depan bawa setang. Ya berangkatlah. Manehanana milu. Ya iya kan tukang ojek. Jabat diharap deui. Waduh, wong gendeng ini. Kuduna mah Ai, 50-50 lamun kitu mah. 50-50 kumaha ya? Nyanyi 50-50, 15.000 ewang. Da manehanana milu jabat diharap deui. Kuduna mah manehanana lamun hayang pu dibayar 30.000, manehanana ngadagoan di ditu. Terus motornya Botol dibawa ku kuring. nantinya. Manehanana naik ojek di ka dieu. Wah. Waduh, tapi ada yang lebih bagus. Naon? Tukang ojeknya biarkan di sana. Terus motornya suruh duduk. Tukang ojeknya suruh duduk di motor. Hah? Motornya sampean panggul tak bawa di motor-motor nah. Karena Mas itu untuk ini si Mas ini dibayar ku tukang ojek. Leuwih parah. Tapi yang gratis bisanya. Kumaha Kumaha? yang gratis Oh, leuwih terus. gampang Si Ijaz atuh bisa kitu mah. pernah numpak ojek gratis sok kayak Wing gitu pernah gratis, janji 50.000 tapi Hah? bisa gratis. Hah? Bisa gratis. Kumaha mungkin? Hah? Kumaha bisa? Tahu tukang ojek ti heula ini mawa motor aing nuturkeun lumpat. Gratis. Capek gitu mah. Wis ngomong-ngomong gini ya. Mas dari tadi perhatikan bener no. Ini si Ngaden itu ngopi wae. Heeh. Oh, Ini jualannya gimana, Den? Entong ngopi wae atuh rugi. Mat. Dong guys. Urang teh meuli combro. Iya teh di tambahan 2. Dua udah 4 tuh. Ya ngeting awah doengan ngopi wae sih yo mah. Wing bingung. Tambah 2 beak 5. Rek kumaha? Jadi acting nek ngopi we mending jadi gitu atuh orang oke. Ya mengonah ya mah. Wis. Ya mangos balik ngobrol jeung Dede mah. Kan bayar kopi kuing dibawa lah. Kumas dibawa ya. Nginya Lain tadi Agus ngobrol. Apaan ngobrol teh nek diteruskeun ya. Sekedar Mas. Soalnya mas saya perlu tah. Sekedar deui. Mas buka janji. Ayeuna kieu. Uing Mas enak bagian ngopi. Can dihitung. Kan dia lo duit. Apaan jendang ke? Kan itu sama si mas itu tukang tani. Nyakeun lah ku Oh, kuring santai bayar. aja. Kok ngobrol lah. Kopi wungkul. nyaan itu dibayar nyaan. Dibayar, Teu Ce. ngayuk wae cowok korbalannya. Ya, Wow. apa di lebar kopi teh itu geunah pisan Mas, kopi teh aduh. Iya, saya tahu kruhun, kopi karuhun. Aduh. Salah. Tong ngobrol wae. Cek. Minum. Uing boga hutang teu? Situ daya tuncus Gede. sebelum bayar. Salam. Kayak geus tanah di dieu payu 2 hektar sareng jual tanah saya masukan. Sukan benang kutol ke. Bener. Lah, Di mana kok tanahnya? benang kutol mah tanah uing. Wah, duit mah moal kawadahan. Bener, sekarang kan 2 hektar tanah di dieu. Waduh, 1 hektar 1 meternya aja di meter. Di meter itu. Wah, ini miliarder ya, miliarder dah, Cus. Terus balat jeung ya. Balat dah jeung balat. Oh, Ngomong-ngomong tanahnya di mana, Cus? tanahna di Cikadu situ Raja. Aito. Cikadu situ Raja. Aito apa dah? Tanya di mana toh? Ka ditu. Entah nyambung, Cus. Nah, sugan we ke dipengkolkeun kuno digaraweun atuh geblek. Iya, gendeng banget ah. Ngomong-ngomong Iya, mah geblek kabeh. Mas boga pengalaman. Hmm. Si Incus boga pengalaman. Si Jenderal pengalaman aku saeutik. Aya deui boga pengalaman teh Jenderal. Sok, Kuring pengalaman kuring orang pasea jeung pasea we. Hah? Tengkar ya. Oce, model apa saya wae. Kariwang, Pantes eceu mah. Ojo eta Oh, tadi pas jeung tukang ojek. Tiola pasea kuring mah jeung tukang domba. Dah. Nah, seperti wae. Eta didinya mah Pengalaman jiga nu teh. resep pas. Untuk pasea teh arah teu urang we. Heeh. Jeung tukang domba geus jelas pasea. Jeung mitoha kuring mah pasea. Wah, itu orang tua sendiri. Untuk menang Iya, eta. pan kieu. Dia Madoraka. Mitoha kuring teh kan Jawa.
Wis ra Jeng Mas. Orang Jawa. Apalagi tuh? Jawa itu lanjutnya Sunda. Oh, dages kumaha tuh, Mas? Eta gara-gara naon? Ieu, pan kuring teh tos balik ti subuh. Ngeronda. Tos ngaronda. Balik Terus subuh. Ya, kurang lebih jam 4-an lah. Ya. Deket terus. Ada apa, pan? Nyata teh Jawa. Diweta lah so Jeng Mas lah. Diweta. Orang ke Jawa sarwa, Jawa Barat sarwa lah. Gitu. Terus kumaha eta? Oh. Kulo nuwun. Cek sampean. Kulo nuwun. Waduh. Bahasa Jawa ya mah. Kulo nuwun. Cak no kontek. Monggo. Cek mie toha to. Cek mitoha teh. Sopo? Kulo. Aduh. Gitu. Jadi tadi yang nyebut sopo tuh mertua lo. Mertua. Mas. Terus Kulo siapa? Jawab deh kuring teh. Kulo nuwun. balik coy ya coy tamak mesti nantong gitu. Lu sabulak-balik kulo sapa kulo. Tapi ka beurang eta teh dibuka-buka, Mas. Ya moal tuh. Punten deui punten doy artinya. Oh, eta teh. Nya eta teh kula nuwun sarwa jeung punten. Jadi kalau dijawab kula sapa? Kula. Kulone nama sampean. Oh. Bukan Jadi lain kulo nuwun, bukan? Kula nuwun itu punten tadi wis. Gitu. Wah wis ya. Untuk balik wae. Mana dadang itu? Jen. Urang kadinya heula Mas sekalian lah. Ayo periksa. Aya perlu lah. Ka mana? Yo. Kopi beker. Apa nih ya, Ge? Mantap dok kopi kerohon. Hah? Loh. Si Mas eta. Tangis datang liwai. Itu teh kan orang anu tuh bisa ngomong ya. Heeh. Pernah digebruskeun kana balong saat ku aing. Wah, Kudu buka. Ningali sincus itu juga ningali jurik bae. Siun. Wes aya tungtung nah. Ya Den, dibayar wae lah. Wis Mas Mang Jenderal Raya ya. goreng ah dibayar. Nah, permis ya. Mas kena kadio deh ya. Perlu lah. Ampura ya. Ini nanti ketemu deh ya Mas saya perlu pisan ya. Siap. Ya. Wayahna ya bayar lah. Engke gue Mas boga duit. Kan tenang. Lain boyor, bayar. Sarwa bae. Ayo. Bayar. Urang eta heula.